Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi patepang paampak deui sareng sini kuring muslim Garut. Mangga saatan nonton, like heula, subscribe, sareng share. Wilujeng nonton. Bismillahirrahmanirrahim. Eta teh aya tilu tingkatan, hiji anu hadar, kadua tajir, katilu tartil. Hadar dan san macana seperti morotal jadinya morotal atau dansa masih masukkan saja ini atau orang teh anu mejeuna tadmir gitu anu mejeuna morotal anu mejeuna hari anu arti diperintahkeun dianjurkeun ku Rasul nyaeta urang teh umat sakurang teh kala kudu tartidawanana warattilul qur'ana tartila baca ku anjeun Al-Qur'an kalawan bacaan anu tartil ae tegasna bitajwid kalau make tajwid kan gitu ande itu suatu kewajiban gitu kade urang teh memang tidak masalah urang ngaos tajwid eta hukumna fardu kifayah mengamalkeunana fardu ain gitu kade ibu bu ayah turun kan turun dah kira ngawasan dari etaan gitu nya orang cinta terhadap Nabi cinta terhadap Nabi wah ini kudu maca sholawat siap maca sholawat siap siap dari hadroh ayo nama ada dakeun hadroh ge duka corona nah hadroh ge aya corona tahu namanya maca tartil tehnya eta anca lembah saurang bahasa susun mah anca misalnya contoh nya sabab ieu teh diliput ala di kamera diisin diisin nanti tara-tara pek di kamera kumaha nyeras ge meuni ngadeg-deg hese ngadadak pakem we gitu sieun salah alus eta teh sieun salah teh nya hayang bener hayang dibener-bener Pak gitu kan gitu misal contoh maca Quran anu tartil dan bismillah orang tarikeun nya bios iya iya contoh bismillah itunya contoh biasa ayeuna sesi Ramadan ayatna pada apalkeun wae urang bacakeun wae nya da ieu menerangkeun urang saum ya tak gitulah contoh dengan Allah di Al-Qur'an ya قبلكم لعلكم
segitu dia tenta teh disebutkeun nyaeta kalebetkeun maca tartil nyaeta make ilmu tajwid kan